Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu warahmatullahi wabarakatuh ala khairi khalqillah habibina wa syafiina wa nurina wa karimina wa qurrata ayunina wa maulana wa sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Asallahu wa yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitu minhum mawaddatan wa qadinallahu ghafurur rahim. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir dan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amin. Alhamdulillah urang dikersahkeun masih keneh biasa tepang mugi apa tepangna urang atanapiku ngalenyepan video di ieu channel, mudah-mudahan sing janten ibadah sareng kamanfaatan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari min alamati mautil qalbi adamul huzni alama fataka minal muwafiqati wa tarkun nadami alama fa'altahu min wujudiz zalati. Di dia Syekh Ahmad bin Athaillah ngajak orang tapakur bisi ayat ciri-ciri ya dina diri orang nyata ciri jelema anu paeh hatena. Kumaha ciri jelema anu paeh hatena teh saurna min alamati mautil qalbi ti antawisna ciri jelema anu paeh hatena adamul huzni nyaeta teu boga rasana langsa eueuhna rasana langsa alama pataka kana naon rupa perkara pataka anu lapur anu kaliwat boh dihaja atau teu dihaja minal muwafiqati tina pirang-pirang peribadahan teu boga rasa sedih, teu boga rasa nalangsa, teu boga rasa sieun tatkala salat subuh kaliwat, salat lohor kaliwat, tatkala migawe padorakaan. Watarkun nadami jeung eueuh jeung teu ngarasa nalangsa, teu ngarasa sedih alama fa'altahu kana perkara. Fa'altahu anu migawe anjeun kana eta perkara min wujudiz zallati tina rupa-rupaning padorakaan. Dina ieu jelas jelema anu henteu ngarasa sedih jeung nalangsa ku sabab lapurna hiji perkara nu mangrupikeun parentah Allah, anu mangrupikeun kawajiban urang salaku hamba. Tinggalin eueuh rasa nalangsa diantawisna cirina maotna hate urang. Terus henteu ngarasa sedih, henteu ngarasa handeueuh tatkala terjadina pirang-pirang padorakaan dina diri urang. Cing sok urang kumaha tinggalin salat subuh ngarasa sedih teu ngahuleng ku eta teh salat subuh teh. Biasa sok ngaji aipek teh kaliwat ngaji teh kusabab kepentingan nafsu. Biasa sok ngalaksanakeun hiji perkara anu istiqomah aipek teh kaliwat eta teh ngarasa sedih teu ngarasa nalangsa teu atawa bener-bener migawe doraka ngarasa handeueuh teu ngarasa hanjaka teu kaliwat hiji perkara nu biasa dipigawe tina pirang-pirang peribadahan teu ngarasa sedih. Terus migawe padorakaan teu ngarasa nalangsa buah-buah eta cirina paehna hate urang atanapi diantawisna ciri paehna hate urang panu ngaranna jalma mukmin mah ye saur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man sarrathu hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atuhu fa huwa mu'minun. Di mana-mana orang diberi kabungah ku Gusti Allah dina waktu keur ngalaksanakeun ibadah boh farduna boh sunatna atawa urang
mansa atuh sayiatuhu jelema anu ngarasa sedih ngarasa nalangsa tatkala terjadi kagorengan dina dirina eta jalma bahwa mukminun aya tawis keimanan dina diri urang ngalaksanakeun ibadah henteu senang henteu bunga teu karasa nikmatna ngalaksanakeun doraka teu ngarasa sedih buah-buah kadar keimanan urang morosot nepikeun ka poe kate urang dipake ibadah teu ngarasa betah atawa karasa nikmatna dibawa doraka teu karasa handeueus sieun atawa nalangsana ngan kade beusi kieu abi mah duh ieu teh niasa tegenah kaliwat zikir kaliwat maca sholawat kaliwat istighfar kaliwat maca Quran ayo we dibaca beuni sedih hirup teh asa doraka wae sakumaha dina hikmah anu sanesna nguningakeun Syekh Ahmad Ibnu Athaillah al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adami nuhudi ilaiha min alamatil igtiror kaliwat peribadahan teu salat subuh teu salat lohor teu salat isya ngarasa sedih jeung nalangsa kaliwat teu bisa ngiluan ngaji ngarasa handeueul aduh biasana mah sok ngaji efek teh henteu biasa sok sodakoh efek teh henteu ngarasa handeueul teh ma'ada minuhudi ilaiha tapi teu ngusahakeun diri ngomeanana terus teu diomean ongko handeueul tapi teu diomean ongko katinggaleuan tapi dilapur-lapurkeun ngahajakeun terus nalangsa terus sedih tapi ngomean henteu berusaha ngomean teu min alamatil igtiror eta ti antawisna ciri ditipuna ku setan sok terus we nalangsa abung-abung aya hadis anadmu minadzanbi taubatun ari ngarasa nalangsa ku sabab geus migawe dosa ka abus tobat kadituna kaum mustanjibir robbi seperti jelema anu ngaguguyonkeun kana hukum pangeran sok ngarasa nalangsa terus ngarasa sedih terus tapi diomean teu diperbaiki henteu min alamatil igtiror eta cirina ditipu ku setan mudah-mudahan ieu dua hikmah sareng hiji hadis sing janten tegur sapa wabil khusus kesim kuring atau manawi kange kasadayana sakitu anu kapihatur hatur punten anu kasuhun subhanaka allahumma rabbi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.